Dan hari Bismillah hari ini, hari Senin 13 Maret kita akan ada live show di Kampung Keseran, Panundaan Cibide. Nanti dilihatnya di Jati TV channel, oke? Bismillah. Mana suaranya? Halo, baru dah sahur. Bang Pelek berani? Bang Pelek sok gitu. Oke, kemudian semuanya kita akan tampilkan seseorang bintang fenomenal tahun ini sangat luar biasa, idola milenial, the one and only yang baru saja menyambut kita juga menjabat gelar SM ya. Oke, persembahan bersama Arisa Wedding Organizer kita sambut di belakang sana ada Abe Jika. Tangannya di atas, hei. Mana pasukan Abel Zakika? Langgeor nugelis ngageboy eplok cendol pamente rancuni imutna kumatak nempok pasti kacanton hati nonjol rasana asa dipadok buner nu demplon yen akan kapeng peongan katai birahi kapentang asmara kacang red kutari cinta salmira. Bapak Hajat, Ibu Hajat kali pangaten, nanti kalau menuju ini, bangga. Jadi haturan naik, lumpur, paku. Lagi keyon, nugelis, lagi boy, eplok cendol, pamungke, rancuni, imutna, kumatak ngahir, nunempok, pasti kacanton. Ante nonjol
Usa salira rumasa akan kabanda usalira akan lira nuka edanan usalira akan lira nuka edanan. Iya ya ulang lagi gembor atau ku MC begitu sombral pisan ngomongna kumaha bieu teh lagi jeung sana cenah sandi gegel bencong itu sabar gegel bencong kumaha tamu di kadaya geus saya nu karekam kan eta ieu tadi teh nguping ya sampurasun tinggal si urjami tapi nu ngolor kempes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tapi di dia mah aman berarti abil di mana terbuka hutan biasanya mau naik abil juga karya we naragi hutan lain lagi nu kitu mah naon bu naon nu kitu bu oh arapalun codah apa nu kitu nya tah jadi kabawakeun codah mah ceeha pati ngaran nama nani iya pangulujeng kanggo panganten anu parantos di istrenan urang doakeun sing janten keluarga anu sakinah amin amin mawadah oge warohmah amin amin ya rabbal alamin. urang Ciamis saturan mohon bilih bade joget di payun mangga ieu nu berseragam biru nya peger ais saweran mah teh di Arab teuing ngan ieu MC ngaharewos mun bisa mah saweran teh tong dibawa aya mong pele cenah urang ngumrohkeun tukang kenang panganten aturan panganten tah gitu panganten Bapak Hajat kali Ibu Hajat supaya meramaikan ya sa harita teh wanci pasosore namangsa kowe nu halodo panjang ngalang-langan wetan kidul kota Bandung beras kakadungora leles oge kaliwatan jog anjog ka kota Garut moal dikeprokan ya tak gitu sok sini heboh sok eta anu Garut Kintan mana tadi teh hadir Cikuray nang tawil haruman ngadago guntur nambahan kapaul kuring arita bedah pagi jemanehna anu gelis keprok heula pada ngeukeun rasa malinga toel ocono panon sa kuring teh kata jipisan siap sing heboh jogetna anjeun lire intan tumilang luyu jalan dian kotana Garut kota intan pangirutan manis diresika dodona karep ninggal imutna kesakit sok sanajan tebi kuring mah manteng hemat Garut Intan nah akang-akang anu berbatik anu berseragam biru bener dengan saja naik rumah mangga
Rainang kawin haruman dago gugur nambahan kapaur kuring harita awas edah panggi kemanehna anu gelis biji panas pisan pada ngeumkeun rasa maling toel ojol panon kuring teh kata pisan siapa angkan lirik dan gumilang luyu jeung ladian kotana Garut kota intan pangirutan manis lidah siga dodona karep ningali imutna sok sanajan tepi kuring mah manteng memang anjan lire intan gumilang luyu jeung ladian kotana Garut kota intan pangirutan manis lidah siga dodona gareup sok sanajan tebi atos mana tong diparatkeun nya Kulantar eueuh saweran tong diparatkeun. tong diparatkeun ya Tawong supaya gantung areyeun. Naon? Bahasa Sunda teh dieu. enggak tuh kuring mah manteng oke Ieu. Muncul ayah Abil mah Garut Intan anu teu jadi duit saperak-perak acan. Cek si ayah mah. Tapi bil teh kitu. Aya paribasa. Lamun datang milik sok aya ciriwanci. Cek gitu kan orang Sunda mamun ka karindan leungeun katuhu, gampang katuhu bakal menang duit. Ka karindan leungeun kenca bakal biceun duit. Ka karindan beuteung bakal menang kabungah, ka karindan panon bakal leweh. Lamun awak karindan kabeh tah eta mah epilepsi. Sakaor sebenarnya bakal menang rezeki anu gede gitu. Kalian ngobrol bang kayak panggil iya so ayo nama gue lah tadi aya bude panganten panganten Juli dan Virgi ayo bangga diaturan 1 juta upami panganten naik kalur panggung 1 juta kirang tarik 1 juta dah kembali gitu bangga ke panganten supados naik pergi gitu ya hiburan teh orang tutup bangga panganten lagu non ya oh itu pada mihula tuh suka mitra iya bangga ke panganten bapak hajat kali ibu hajat anu berseragam biru urang sina jararoget naik kalur panggung laguna pengantin can naik ke newa ini. Kumar pantai teh naik, atau tukang kenang atau turun. Siap, bangga. Ka pengantin, urang joget di dia. Tah gitu sok. Pengantin anyar, hop diuk ngarende,
La ilaharna padangan gonjang ku sararea dina poe ayeuna panganten keur bahagia kepatoel geget pisan asa dunya nu duaan dina poe ayeuna panganten keur bahagia kepatoel geget pisan asa dunya nu duaan. Kaya anu mana deui sa hatur ieu panganten anyar sok diuk ngarendeng menang dandan direnceng-renceng obos-obos sawer ya geus biasa la ilaharna anjir di belah kabelah kenapa akang mah pan Gitu, buat dicokot. Begitu kan duit tong diawurkeun samerut teh nyari cangkeng nyamotan duit. Jeung ngabala jeung naon. Ibu tak ibu ku abi dikitukeun. Daripada gitu pun deg cenah bu kunaon teh. Iya, mari weuh ku nyokotan duit baru teh nyari cangkeng. Coba 2000-an cing boga pikiran nyawer teh. kepatoel geget pisan asa dunya nu duaan musik deui move-nya cing mah dia Mang Iwan diaturan ke panggung Mang Iwan. terus iya panganten anyar diuk ngarendeng menadang dan direnceng-renceng geus biasa la ilaharna padangan gonjak ku sararea dina poe ayeuna panganten keur bahagia kepatoel geget pisan moal dipasihkeun eta Bu dina poe ayeuna panganten keur bahagia kepatoel geget pisan asa dunya lanjut ya. Duh bepende anu ayeuna matak ngineng sagalana mun keur seuri matak ngineng kulucuna mun keur baeud ngineng ku goreng patutna duh bepende anu ayeuna matak ngineng sagalana mun keur seuri matak ngineng kulucuna mun keur baeud ngineng ku goreng patutna sing heboh sia resepku goreng anana sok mawa karep sorangan resepku sae anana mun gajihan loba pisan pamentana duh bebende anu ayeuna matak ngineng sagalana mun keur seuri matak ngineng kulucuna mun keur sono ngineng sok ngajak bobona moal dieureun sa bebende panganten ketinggalan jurine kali babajat dibajat mangga supados naik ka luhur panggung siap goyangannya duh bebende
sagalana mun keur seuri mata kanina lucuna mun keur baeut mineuh ku goreng patutna resep ku goreng anakna sok mawa karep sorangan resepku sae anakna mun gajihan loba pisan pamentana duh bebendean ayeuna mata kineuh sagalana mun keur seuri mata kineuh kulucuna mun keur baeut mineuh ku goreng patutna mun keur baeut aduh lain terpati aduh tadi dikitu-kitu mah iya 50.000 tadi yuk Bil coba nayakan umat saweran iya teh kudu pinuh sana Bil nah aku begitu asli tukang kenang butuh pisan sana jambang emok Bang hasareuri Bang Emok teh kumaha Bang? Ibu anggota aslina mari kita berjanji Oh pengantin? Ayeuna mah khusus pengantin Mang ngeunang orang dia. oh orang dia menjadi pengantin Abil kudu tiasa tani Oh macul-macul wae mah tuh bisa. aslina sok taros kenal 1 juta Teu sawios Bu abang ngengkeun orang dia. Asli teu sawios. Teu sawios. Cing saha anu kapilih Heh? anu kapilih anu make ieu teh ning di sini randa dengan rayuna Tapi mun kabeh meunang. ulah lawaran teh mangpele oge genep silakan Kepada yang berbaju aing berbaju naon telur asin biru. Denim tuh nyatinya ho. Baju denim sebagai menyerangan pengantin. So, tadi ya? Laguna naon pengantin? Domba. Naon? Nah, meni. Oh, saya belieur. hilang jeung domba dihijikeun jadi hilang domba Pada hilang pada domba kuring. Hah? Domba? Oh, iya. aduh Kepada domba? baik mudah-mudahan lain kepada domba mudah-mudahan domba sing jadi jadi salah makanya masalah Bos alam. Asik. Tuh geningnya itu di luhur madegreje. Sia. Miara domba teh dua, domba bikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan aranakan kabalan-balan di desa katulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba-domba kuring domba-domba kuring angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jalun mau dikasih ini saha jaluna mah siap asik tuh oh bos sawerna ge mangga bisa dia pengantin oh acan dia kurang raratan lah 1 2 3 miara domba teh dua asik dua nana ayeuna geus ngalo
ngalobaan ngalobaan aranakan kabalad-balad di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya ke jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba-domba kuring domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna jaluna mah aduh gue kenang nah hungkus domba-domba sampai bawah alah sampai bawah relaan ke anu kuring domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak ke anu kuring saha jaluna mana jaluna kamana panganten pamagetna ya jaluna mah domba adu asal garusa Iya. nah gitu tuh miara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan ngalobaan aranakan kabalad-balad di desa kadulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanya ke jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba-domba sing heboh siap domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu lagi domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna jaluna mah domba adu asal garut saha jaluna mana jaluna saha jaluna jaluna mah domba adu asal